Presiden kahiji Republik Indonesia Soekarno anu dawak digerawan Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Wetan, genep Juni 1901 sarta maot di Jakarta 21 Juni 1970. Bapana ngaranna Raden Sukemi Sosrodiharjo sarta indungna Ida Ayu Nyoman Rai. Sawaktu hirupna anjeunna miboga 3 pamajikan sarta dikaruniai 8 anak. Ti pamajikan Padmawati miboga anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati sarta Guru. Ti pamajikan Hartini miboga Taupan sarta Bayu. Sedengkeun ti pamajikan Ratna Sari Dewi wajona turunan Jepang ngaranna Pituin Nemoto miboga Arna Kartika.